Marara simsan sungut aing. Aduh, ini palalnya. Siapa tuh nyen kopi atau siapa teh? Aya gitu kopi na. Aya jeung ngan caina tiis. Daeurkeun heula jeung. Urang. Salila teuing anu naon cai teh. Bor atuh ge. 2 gelasan kunyuk montong satermos ai sia sing eling gua aing tadi kesayang kopi ah. Lieur sia mah. Ge. Teleponnya. Sangarana. Si Rohim. Oh, tunggu sayang, tunggu bentar. Lagi denger cai. Ya angkat ulah ya. Ulah. Bor atuh kunyuknya nyarekan ka aing. Bor Mana? Iya, halo sayang. Nanti iya jam 4. Panas atau jam segini mah. Iya di kosan. Kamu sekarang di mana? Ya udah sok atuh kalau masih kerja mah. Ntar kalau udah pulang kasih tahu ya. Enggak lama, enggak. Ya, dadah sayang. Kek, oke. Ari sia cager henteu kunyuk. Ari sia teh pan lalaki. Anya anjing bobogohan yang lalaki ari sia sing eling loba. Sia teh geus turunan sia teh eueuh nu kitu kayak ti luhurna ogenan. Nah geuning sia jadi kitu ayeuna. Jih, naon salahna urang? Pan urang mah normal obik. Sama kumaha babas sia teh? Apa nu nelpon teh si Rohim? Nah sia sayang-sayangan jeung si Rohim kayak. Berarti meureun mana ge mantah kitu genan. Dumplak-tumplang berubah. Ih, Rohim teh lain ngaran lalaki, Pik. Dari ngaran aslina mah lain Rohim hungkul. Nah, untuk kayak ngaran aslina saha babah? Ngaran aslina mah Ade Siti Rohimah. Lain si Rohim, nuduh deui ah. Ada Siti Rohim mah. Atuh si kunyuk teh mah di alanan Rohim goblok geuningan. Bukan aing si Rohim teh ngajeng si Rohim. Aku tuh lagi ngidam nih. Ini ada gorengan. Ya. Tapi aku makannya pengen AA. Coelkan ke lantaran situ tuh. Cepetan. Jangan yang aneh-aneh atuh. Ih, cepetan ke kemauan ini. Ya udah tunggu. Bah, abi teh istri nu nyiram. Kenapa yang gorengan suka udah kena taran abah? Istri abi istri nyiram. Emang gorengan, tapi gorengan suka udah kena taran abah. Wah edan, nu nyiram pamajikan maneh. Ditolkeun yang salahkeun batur sia, ditolkeun kana tarang maneh we sia mah tuh. Goblok pamajikan nu nyiram aing anu. Aduh anjing. Naon Jang? Mak, biasa ya nuju ngalaan tutut. Sok tak atuh kebeneran Jang, cong dibeli ku emak sakilo 50.000. Anjir, kebeneran euy. Siap, Ce, siap. Pakai katonggo, Ce. Ayo yo, 2 kiloan mah. Sok, didagon ku emak ditonggoh jadi mah panas. Nya mah, ge abi katonggo kedap deui atosan we. Lumayan aya 2 kilo mah ya euy. 100.000-an. Duh. Mak, ya mak. Aya mah lah 2 kiloan mah tutut aja. Cik nempot tututna meni aralus. Nya atuh mak. Sok atuh mak, artosna mak. Abi rusuh yo rek meuli beas. Heula, 50.000 sakilo sote lamun tututna digiringkeun. Gua edan aya tutut-tutut digiringkeun. Mak model naon nu kitu? Gih, emak mah sabot si babah maot ge asa hambar kahirupan teh. Deng, sing sabar we nya mak. Ah, bet sabar emak ge, ngan sakapung masuk rindu. Nya mak, sok rindunya ari keur ngariung jeung si babah geuning. Lain rindu ngariung. Jih, nah rindu naonna mak? Rindu dianggir isuk-isuk. Si horeng teh semangat nama aya keneh. Nya aduh. Kamana tuh sia kunyuk? Mulai teu punten-punten acan ka aing. Kabeh dia. Kabeh dia ka mana ai sia geuna sing waras ditanya teh ku aing ya. Oh bating tatanya hirup-hirup urang bebas we ka mana ge? Ai sia, aing teh kieu ge kolot aing teh. Lah eta mah kolot ge kolot di karbit. Sia ngalonyeng ka aing kunyuk sia teh bebeut teh kok. Aing sia teh bebeut ka aing sia teh. Ngalonyeng geuning budak-budak. Bebeut teh sia teh. Kok lebok maung sia. Tarsel pisan ya teh. Barudak ka mana si Rio eueuh. Ah. Hayang kawin win hayang kawin. Bari nage geus kolot geura kawin.
Geus teu kuat berang penting duh ngajablay. Itu wes sia teh kelakuan, palingan duit beak-beak wae. Ah, cicing kolot mah moal apal. Emak, Naon tuh? bapak cik pang neangkeun ublang. Ah, iya, da kitu bawa pamajikan ka ublang. Bet urang mah embung. Anjing, buat orangnya embung mah ari ka ublag mah, mun di baperan pisan atuh kadar ge nyanyi.